Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang siswa-siswi kelas 8. Sok sanos urang masih kene aya dina kaayaan sasalad. Mudah-mudahan urang tetep dipaparin kasehatan pikeun ngalaksanakeun pangajaran dina kesempatan ayeuna. Tah, dina ieu kesempatan urang baris diajar ngeunaan biantara. Kunaon urang kudu diajar biantara? Sabab dina kahirupan sapopoe urang mindeng ngabandungan nu biantara dina rupa-rupa kagiatan. Aya anu sifatna resmi, aya oge nu teu resmi. Biasana ditepikeun ku pamimpin atawa inohong anu sifatna penting pikeun nepikeun informasi, pesen, arahan, motivasi, atawa piwurup kanu ngaregepkeun. Sangkan informasi nepi kalayan HD, tangtuna kekecapan jeung kalimah nu rek ditepikeun kudu disusun kalayan HD jeung mernah. Tah, saha nu apal di antara hidup jaga baris aya nu kabiruyungan jadi inohong atawa pamimpin. Jadi pupuhu RT, RW, bupati, gubernur, menteri, presiden, atawa jadi sekjen PBB. Samemeh dipedar ngeunaan materi biantara baris didukikeun kompetensi dasarna. Nyaeta memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran: setelah selesai mempelajari materi, peserta didik diharapkan dapat memahami kaidah-kaidah teks biantara serta dapat menyajikannya secara sederhana menggunakan bahasa dan tata krama yang benar. Tah, kumaha posargep? Mangga tataharkeun kanggo ngawitan diajar. Teras, coba perhatikeun sempalan video biantara anu baris dipintonkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, runtuyan mutiara puja ti Iran Widuri, puji rangkaian intan pangalem ungkaban kasugema-sukma, ungkaran pamuja zat kanumur bawi sesa, zat anu sinenjang kaheman, buktosna heman ka hamba-hambana nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Salumpai kanyaah anu maha welas, sinuat sholawat, sinelam salam, mugia salamina dirurubkeun, diamparkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalih ka para ahlina, ka para ashabna, dumugi ka akhir wanci ka urang sadayana salaku ummatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dibika hormat, sim kuring ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kaleren lantaran panata acara parantos maparin waktos kangge jabung tumalapung sabda kumapalan dina ieu waktos. Kirang pangajen pasang kiri biantara anu kusim kuring dipika hormat, ibu, bapak, saderek sadayana, oge rerencangan rumaja anu kusim kuring dipika hormat. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payeuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rawuh taya sanes sejak ngiring jabung tumalapung sabda kumapalang. Sim kuring di dieu sanes bade mapatahan ngojai kameri sabab sim kuring rumasa taya kabisa. Sangem pari paos namah etang-etang lauk buruk milu mijah. Nanging sok sanaon sim kuring suhu ku pangaweruh sudah ku pangabisa. Sim kuring baris nyobi ngaguar ieu tema biantara anu unina ngawewegan karakter nonoman Sunda. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, zaman kiwari mah seueur pisan
Sabada hidup nengetan sempalan video anu tadi dipintonkeun urang ngawitan medar ngeunaan biantara. Tah naon ari biantara teh? Biantara teh nyaeta nyarita dihareupeun balarea. Nyarita dina biantara teu bisa sagawayah, tapi kudu bisa nepi kana tujuan eta biantara. Pikeun nepi kana tujuan diperlukan cara-cara atawa teknik nyarita nu hade ka balarea. Tah ieu hal teh disebut retorika. Retorika nyaeta seni ngolah caritaan sangkan batur kataji atawa kapangaruhan ku caritaan urang. Tujuan biantara. Tujuan biantara teh nyaeta hiji mangaruhan batur sangkan nurut kana kahayang pidato, kadua mere informasi atawa warta, anu katilu ngahibur. Sedengkeun rupa-rupa biantara dumasar kana sifatna nyaeta kahiji pidato pembukaan atau bubuka, sifatna muka hiji acara ku panata acara atawa MC. Kadua pidato pangarahan atawa pituduh hiji hal kagiatan, sifatna ngarahkeun atawa mere pituduh pikeun lumangsungna hiji acara. Anu katilu pidato sambutan atawa pangbagea, sifatna ringkes pikeun ngabagiakeun biasana ku panata calagara, pamimpin, gegeden atawa inohong. Kaopat pidato peresmian atawa ngaresmikeun, sifatna ngaresmikeun hiji acara ku jalma nu boga pangaruh atawa pamimpin, gegeden atawa inohong. Kalima pidato pertanggungjawaban, nyaeta sifatna laporan kana hiji pancen atawa tugas. Upama ditilik tina eusi jeung adeganana biantara teh diwangun ku tilu bagian, nyaeta hiji bubuka, dua eusi, tilu panutup. Dina bagian bubuka eusina ngucapkeun salam jeung sanduk-sanduk kanu hadir. Dina bagian eusi biasana ngebrehkeun pemaksudan biantara. Sedengkeun dina panutup nyaeta bagian anu eusina sanduk-sanduk deui sarta dipungkas ku salam. Ayeuna urang medar ngeunaan kumaha nulis naskah biantara. Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun samemeh urang nyieun naskah biantara. Diantarana hiji, dina acara naon urang biantara teh. Dua, naon jejerna atawa temana eta acara teh. Tilu, saha bae anu baris ngahadiran kana eta acara. Opat, salaku naon urang biantara dina eta acara teh. Lamun ku urang geus kanyahoan opat perkara di luhur, kakara nangtukeun jejer biantara anu rek ditulis. Sangkan teu mancawura alus namah jeung heula rangkai karanganana anu ngawongku bagian bubuka, eusi jeung panutup. Rangkai karangan bagian eusi sabisa-bisa dimekarkeun teh luyu jeung jejerna. Kumaha nangtukeun topik dina biantara? Topik nyaeta salah sahiji unsur anu aya kaitanana jeung jejer atawa tema. Jejer atawa tema nyaeta gagasan utama atawa pokok pikiran atawa inti carita. Aya sababaraha cara pikeun nangtukeun atawa milih topik di antarana nyaeta hiji aya patalina jeung masalah anu keur disanghareupan. Dua, miboga sifat how to, hartina aya lajuning laku tina eta tulisan. Tilu, ngeunaan inohong atawa kajadian anu kawentar. Opat, sumber ide nangtukeun topik bisa tina pangalaman, gagasan ti batur, alam, imajinasi, panalungtikan, biografi atawa bisa wae tina ajaran agama. Tah ayeuna urang medar ngeunaan padika biantara. Sangkan biantara anu dilaksanakeun teh lumangsung kalayan hade. Anu kahiji sora. Sorana kudu bedas sangkan kadenge ku balarea anu aya di dinya sarta bentes deui dina ngedalkeun kekecapanana. Dua, lentong.
Lentongna kudu mernah sakumaha ilaharna lentong basa Sunda. Katilu, wirahma. Wirahma teh patali jeung anca gancangna sarta tarik halona sora dina nyarita. Ulah anca teuing nepi ka ngayayay sarta ulah gancang teuing saperti nurusu. Padika biantara anu kaopat nyaeta nada. Nada aya patalina jeung eusi dina unggal bagian biantara. Upamana eusina sedih kudu dikedalkeun dibarung ku rasa sedih. Upamana dikabungaheun kudu dikedalkeun ku nada anu gembira. Anu kalima nyaeta paroman. Paroman atawa pasemon dina biantara oge kudu diluyukeun jeung eusi biantara anu dikedalkeun. Anu kagenep nyaeta pasang peta. Pasang peta teu meunang kaleulewihi. Biasana ngan gerak leungeun nuturkeun wirahma jeung basa biantara anu dikedalkeun. Cukup ku gestur. Salajengna aya metode biantara. Metode biantara teh aya opat. Anu kahiji metode nalar atawa ngapalkeun nyaeta biantara anu ditalar luyu jeung naskah anu dijieun samemehna. Tangtuna biantara teh ditalar atawa diapalkeun heula eusina. Anu kadua metode maca naskah nyaeta biantara anu ngagunakeun teks dina prakna. Biantara teh maca sakur nu aya dina teks. Anu katilu nyaeta metode ekstemporan nyaeta biantara kalawan nyieun catetan gurat badag hal-hal anu penting anu rek ditepikeun. Kaopat metode impromptu nyaeta biantara langsung tanpa ngagunakeun naskah. Biasana dilaksanakeun ku jalma anu geus parigel atawa ahli dina biantara. Sangkan bisa nepikeun biantara sacara mernah, di dia aya padika pikeun nepikeun biantara anu disebut taman. Nyaeta T. Tatag nyarita nyaeta dina nyarita henteu kagok atawa henteu ngarandeg. A. Aktual temana nyaeta ulah nepikeun biantara anu temana geus basi. M. Munel eusina nyaeta biantara anu ditepikeun teh kudu loba mangpaatna atawa loba pulunganeunana. A. Alus basana nyaeta ngagunakeun mamanis basa. N. Ngandung wirahma nyaeta omongan teh kudu diatur gancang launa, tarik alona atawa luhur handapna atawa sok disebut lentong. Tah sabada dipedar, lianti hidup kudu nyangkem materi ngeunaan biantara, hidup oge kedah prak latihan nulis biantara tuluy dipraktekeun. Sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kelepatan sareng hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.